Ya ku aing maling hayam eta. Benang siapa aing bangsa hayam. Hayam sing beak. Nah, aing mana nembak orang? Ku maling sia teh. Sanu maling? Aya siapa nyokel naon eta? Aduh. Teu narima urang di kieu-kieu. Ditungtut ku urang. Sok. Mau nuntut ka mana ada maneh teh bangsat? Ah, teu bisa, pokona urang medek nuntut Bu Hakim, abdi pada laporan. Cik, aya masalah naon ieu teh? Iya, Bu Hakim. Abdi teh ngeunah ditembak gubernur angin ku si eta. Nah, anjeun batuan ieu ngabedel si eta. Kieu Bu Hakim, abdi ti Serang uih ningal jalmi dihayung ku sarung dipeungpeukan bade nyokel panto nya ku abdi dibenil. Hah, geuning maneh teh bangsat. Nah, make jeung nuntut ka si ieu. Mun laras Bu Hakim, abdi memang bangsat. Tapi abdi teu ngeunah, piraku abdi dibedil ku gubernur angin bade disamikeun sareng piit. Bade di kamanateun atuh harga diri abdi. Hah?